siapkeun kurang bulan Ramadan ya komo nu geus kolot mah umur 40 50 60 buah datang di ibu henteu ka Ramadan hareup mungpang mengpeng di bejaan dielingan ku kiai aing deuk ibadah nu mantep lah di bulan Ramadan ieu mah ye bulan Ramadan kamari bisa ngaji Quran bisa tamanamatkeun Quran sakali sugan Ramadan ieu mah bisa 10 kali teu mana mantap kurang siapkeun pemajikan anak ye neng ieu nya tah 10 juta jang bulan Ramadan jadahar hungkul ieu beusi deuk meuli pakaian 10 juta nya ieu jang sedekahna 10 juta waduh pemajikan lagi geus bunga jasa tuh alhamdulillah barang menang 2 pek pemajikanna puyang leungit kongkorong ka mana saking kongkorong kongkorong bebe jaga salakina ka kongkorong leungit aya eta nu 10 juta sial tak kaji cenah nipu tah kos kitu atuh suete ngeunahkeun nah ieu petakeun kurang kakak emang di kamana ka haji ulah diganggu di kamar bae ieu kalau ke masjid ke waktu nek maca Quran sebab Quran teh kapan diturunkeun unzila diturunkeunana dina bulan Ramadan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas jadi abah lagi sekolot ieu mah deuk metak bae jacak kiai ge ai puasa umum mah gampang tah ieu mah puasa ulah loba dedeulean dedengean ambean omongan raragapan jeung lelenggan kan hese ai kaluar mah geus abah mah deuk di jero kamar bae eta mah memeh der geus ka sorga teh jalan memeh der geus rohna geus aya di sorga memeh der teh geus aya di sorga tah mun paeh geus moal ka mana ka sorga eta mah geus kos kitu ya Allah sebab mempersiapkan diri bungah jasa ku aya da bulan Ramadan man fariha bidukhuli Ramadan sahaja lemah nu bungah jasa ku datangna bulan Ramadan disambut dipersiapkan diri urang deuk nyambut bulan Ramadan teh ku bungah lantaran Ramadan teh awaluhu rahmah wa asutun maghfirah wa airu itqun minan nar lain lalagaan awalna rahmat tengahna maghfirah tungtungna merdeka tina neraka bebas lain lalagaan pantam nak dipersiapkeun lamun aya kolot nu modal geus kitu indah jasa moal ka kiamat asana dunia moal ka kiamat masyaallah dedeulean mata ya Allah hese jasa di bulan Ramadan teh lain nyeutikan dedeulean endahan nambahan nu biasa tilok nonton TV di bulan Ramadan jadi ningkat nonton TV bebejana ngabuburit emang burit bisa diteangan Gus ya jadi kudu diteangan burit make ge burit datang kecuali berit teangan Gus ya berit karak burit bete kudu atuh kayak datang sorangan lamun sore ti dia motor mobil di kamarana eta cakula deuk ka puri emang aya nu maca sholawat berjamaah teh naon di puri aya cenah kiai nu mingpina saha nu mingpina teu pake calana cenah si mbak budak asal sore baget ya Allah ya Rabbi nanaonan jelema barang di deuleu deui aya ki haji nu kolot ka ditu nek naon deui bajir ka mana nek bali Ponteng Suri lah bohong lalu omong kiai lah cenah teh variasi doang teh Ponteng Suri ge geus barada ngora bae cenah kiai hirup ya Allah kolot teuing di imam mana leunuh di imam cenah lah jangan sakumaha balon tali anginan cenah lambeng aki jadi kasurupan kieu coba di bulan Ramadan itu puasa teh diinstruksikeun ku Gusti Allah teh tahun kedua turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat eta teh tahun kedua Hijriah Kangjeng Nabi hijrah ti Madinah ke Mekah
puasana Kangjeng Nabi puasa Asyura. Di samping puasa Asyura, puasa 3 poe awal bulan, 3 poe tengah bulan, 3 poe akhir bulan. Tahun kedua etalah turun ayat instruksi puasa. Maka Kangjeng Nabi ngalaksanakeun puasa Ramadan sekaligus instruksi ka umatna. Alhamdulillah urang jadi manusia makhluk nupang bagus dah iman ka Khaliq, iman ka Kangjeng Nabi, urang kuari ngalaksanakeun puasa geus sababaraha tahun, bahkan urang terus puasa datang ke akhir hayat urang. Lamun lain hidayah mal bisa jadi gigireun urang nu boga pabrik gagah jasa. Mobil lagi mewah jasa aja teh iman pan ka Kangjeng Nabi, teh iman ka Allah. Urang mah hirup sederhana, dibawa sederhana, tapi urang mah teu ngaharepkeun hirup di dunia kos kieu lah, di dunia mah capek, riweuh. Urang mah hirup teh ngaharepkeun di ditu. Di mana? Di ditu. Di mana kiai nu urang embung teh? Paeh heula. Hirup anu langgeng buat ka ditu istimewa. Lumantak ulama salafus sholihin waliullah mah dibere kamewahan tembung kunaon beusi ngageser pangkat. Aya jelema susah jasa ngan ibadah da mantep jasa aya nu mere habar malaikat Jibril. Pan malaikat Jibril teh sakumaha migu kamari geus dibejakeun ku kula bahwa nyana teh mawa ilham, mawa karomah ka para wali. Ngabejakeun Bapak ngan nyana teh nyawon Jibril. Bahwa bapak teh ieu geus aya ngaranna di surga. Di surga nu mantak asup ka surga ieu kelompok fuqara fakir. Alhamdulillah. Geus bae tah. Kabelah dieuna lantaran atuh hirupna ibadah bae nu daratang loba. Kabelah dieuna aya sudager. Datang kemudian manehanana barang bere nak rada loba ceurik nya. Ceurik. Cek sudagar teh ku kunaon si ceurik? Henteu kunaon cek dana ai teu ditarima sedekah di dinya kahalangan berarti teu menang ganjaran. Ai ditarima kula ngageser ngaran kula di sorga. Tah ieu mah perlu diketahui bae kula lamun teu narima di dinya teu meunang ganjaran. Tapi lamun kula narima ngaran kura di sorga ngageser tina sabab asup ka sorga fuqara kuari kula buating ka sorga buah henteu lantaran ieu leuwih ti poe ieu. Dahareun teh aya ajang isukna deui sabulaneun aya. Tah ieu kula mah khawatir tetep kumaha cara rizing meta duaan kabeh. Percis kos kiai ku hari bae kitu. Mun dibere teh kos kitu pan proposal mah lulu pan kiai goblok tolol tah mah. Teu mikir ngaran urang di akhirat teh hendeuk make ngaran naon. Hendeuk make ngaran naon nu diandalkeun batur mah fuqara di akhirat teh. Bakul mah goni lantaran teu boga rasa sugih dibikeunan bae. Batur mah ieu teh tahajud anu ikhlas, batur mah zikir ai urang andalan urang ke di akhirat naon. Tah teu boga kan urang mah pikiran kitu teh teu boga. Mantek paeh teh sangheuk. Sangheuk paeh teh. Mun ditawaran paeh boro-boro nu ngora nu kolot ge heula. Tah eta sangheuk. Teu pede. Nah. Ieu Kangjeng Nabi puasa teh kos kitu langsung instruksi Ramadan. Alhamdulillah tepi ka ayeuna. Jol be. Jelema dongeng. Ya Rasulullah, baheula aya hiji jelema ngaranna Kisamun memeh Nabi Musa. Eta mah nya nama berjuang bae mawa pedang teu eureun-eureun nya nama terus bae teu meunang manggih kafir nya nama. Wagah jasa diciptakeun ku Gusti Allah. Aju pikiranna nya nama hayang duawah bae geus. Asal aya kafir, pewa ku nya na, deuk iman teu sia ka Allah. Iman salamet teh iman pedang. Oh, teh lamun kos kitu urang memehnya napae urang teu lah. Eta geus kitu bae jara 1000 tahun mawa pedang bae. Teu pernah diasupkeun ka sarangkana pedang teh pake dakwah bae.
asal magi kafir tanya Islam tes ya iman moal teh iman 12.000 tahun Masya Allah kasih ganjaranana 1.000 tahun atuh lamun anu perang Uhud besak itu perang Badar besak itu Hunain besak itu dan perang-perang nu lain hebat jasa atuh ieu 1.000 tahun mah manggul pedang bae Masya Allah kan tambah geus hese nyaritakeun urang mah pan kuari pedang na kitu boga pan dina bogana ge pan lain jang dakwah urang mah jang neangan di ditu tuh di mana kiai di ditu di mana pabrik jang ngageng urang mah limbah ngasal aya bae kieu ada lagu sia sembarangan sia asup ka pabrik kos bogana teh kos bogana nya padahal bogana sincek nya Gusti Allah doakeun lamun kos kitu mah wani jasa jang di pabrik pedang wani dikaluarkeun jang awewe pedang wani dikaluarkeun ai kitu mah jang nu teu puasa bulan Ramadan pedang nyelap teu waniin ngaluarkeun pedang blon tama jawara goblok tolol tama jawara kos kitu lamun nya ge wani tah pokona mah asal aya nu ngarokok sia goblok sia nagara aing ge pasar kemis teh nyawa aing jawarana aya teh rokok dieu sepunyana eta jawara kakarake tinggalnya na bae hak we tolol teh budak dakwah tah naon duh hese jasa hese eueuh jawara di pasar kemis eueuh jawara di Cikupa eueuh jawara dengan jawara kos kitu doang jawara itil mah lulu beres tah da jawara mah kos kitu asal aya bae nu ngarokok nu dahar keluarnya ada di mobil langsung tolak cangkeng nagara aing sia ulah gara-gara sia ngarokok di pasar kemis siksa turun satuntung aing aya keresan najan aing teu puasa kos bener pan ngomong tah kos bener tah ngomongnya ada jawara ulah ngundang siksa sia ngarokok di negara pasar kemis urang mana sia mah lain urang dieu aing urang dieu kumaha lamun Allah nurunkeun siksa ka negara aing tolol kada kita rokok jeung duitna wah ieu mah preman beneran mana kepala sia sieun pasti kepala bagi dua bae lalu ngomong jawara goblok tah lamun aya jawara ka situ kalau mah salut biasa kajeun geus teu puasa ge ngana kajeun geus teu puasa ge kajeun teu salat kajeun asal eta bae amankeun tah amankeun mun kadenge aya nu zina bulan puasa amankeun nah ieu mah mantep cenah jaganna ieu amankeun pak kenapa pian sia enggak pakai celana sono kemana saya sono ada kamar khusus udah tenang sono cek si mbak tuh bukan masalah kesononya hitungannya berapa udah tenang 2 kali lipat dah sono jawara ondo atau pokok situ tayo nu ngamankeun ye kula lamun bulan puasa diondang nyalateun teu ai teu kadeuleu ai di deuleu pan kade teu di deuleu kadeuleu ai teu di deuleu kadeuleu ai kurang di deuleu kadeuleu ku hasis yang ngomong kayang mah nya merek ke kai ieu kieu indek aduh aing bisa gelut di dinya kajen aing mah menang ge aing moal kudu eleh gelut jeung nu kos kitu mah moal asalnya nana ngaringkus 12an beres poe palian heula tah Kanjeng Nabi didongengan kos kitu teh langsung peureum tangga ka langit turun ayat Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il Muhammad lamun nubah heula dakwah 1000 tahun memanggul senjata ganjarana teu kudu nyaho Allah luar biasa hebatna tapi jang umat anjeun mah cukup saeuting bae leuwih tibatan 1000 bulan 1000 tahun cukup lailatul qadar khairun min alfi syahr das leuwih tibatan 1000 bulan asal beunangkeun lailatul qadar ya Allah ya Rabb tinggal orang ngintip baik wari mah pohara jasa teh Lailatul Qadar teh dibandingkeun jeung umat nu baheula hayang boga ganjaran teh ribuan tahun
ribuan bulan ribuan poe tapi urang mah aja sapeting doang mun kabeneran magih Lailatul Qadar aduh geus indah jasa Masya Allah tah ieu urang mun nyaritakeun puasa kabagi tilu hiji puasa syariat nomor kedua puasa thariqah nomor katilu puasa hakikat nusok diomongkeun kurang puasa umum puasa khususul khusus lamun urang nyaritakeun puasa sakadar teu dahar teu nginum teh jima neangan nu kitu mah ambalaya boro-boro kolot budaknya bisaeun puasa kos kitu mah sakadar teu dahar teu nginum teh jima nu gering rada cager saeutik ge bisaeun tah mah kos kitu mah teu dahar teu nginum teh jima mah disebut ge puasa umumna manusia puasa kos kitu di imah urang puasa teh kararitu tetangga urang puasa teh kararitu di kantor puasa teh kararitu di pabrik puasa teh kararitu di jalan di pasar puasa teh kararitu umumna manusia puasa teh kos kitu bahkan ieu mah anu dikhawatirkeun loba jelema nu puasa kamin soimin loba jelema nu puasa hampir ngan sakadar boga dahaga jeung lapar doang puasana teu ditarima ku Gusti Allah ngan sakadar nahan lapar jeung dahaga Masya Allah mantak cing eta puasa kos kitu aduh nomor kedua mah puasa nu ngajaga anggahota tadi mah ngajaga beuteung tadi esian kudahareun ku inumeun jima jeung pamajikan lumrah naik ku ari puasana puasa anggahota tapak lain tina dahar nginum jima tapi tapak seluruh anggahota mata urang ulah sakahayangna dideleukeun ditingalikeun celi urang ulah sakarep urang didengekeun dikupingkeun irung urang ulah sakahayang diambe-ambekeun mata urang sungut urang ulah sakahayang diomong-omongkeun leungeun urang ulah sakahayang disuruh bak-cabak dirumpa-rampakeun kitu keneh suku urang ulah sakahayang urang sakarep urang dilungkah dilengkahkeun mulai ku ari ku urang diatur sajroning bulan puasa rek beurang rek peuting mata ku urang dijaga nu biasana urang sok nonton TV di luar bulan Ramadan coba di bulan Ramadan mah urang kaluarkeun ta TV Pak kuna dikaluarkeun renyek aja orang nek meuli nu cekas jangan ngabuburit bulan puasa bapak goblok tanu kos Pak eta geus bagus kok dikaluarkeun leutik teuing meuli aya anu teh mah dengan 24 inci hayang nu sabaraha tuh Pak aya nu 150 wah ieu bapak lain deuk ibadah kos yes kadanannya nangan nasehatan ka anak ka pamajikan ka incu mah bisa-bisa diri sorangan heula di akhir zaman kieu geus geura meta di jero kamar geura bersihan geura pel sajadah geura amparkeun tasbih mun bisa mah ulah hiji 10 20 kitu keneh Quran 20 30 Pak loba amat jualeun siapkeun ku urang bulan Ramadan ya komo nu geus kolot mah umur 40 50 60 buah datang deui buah henteu ka Ramadan hareup mungpang meungpeung di bejaan dielingan ku kiai aing deuk ibadah nu mantep lah di bulan Ramadan ieu mah ye bulan Ramadan kamari bisa ngaji Quran bisa tamanamatkeun Quran sakali sugan Ramadan ieu mah bisa 10 kali teu mana mantak urang siapkeun pemajikan anak ye neng ieu nya tah 10 juta jang bulan Ramadan jadahar hungkul ieu beusi deuk meuli pakaian 10 juta tah nya ieu jang sedekahna 10 juta
Waduh pemajikan lagi geus bunga jasa tuh. Alhamdulillah. Barang menang 2 pek pemajikanna puyang leungit kongkorong ka mana sakieu kongkorong. Kongkorong bebe jaka salagena ka kongkorong leungit aya eta 10 juta. Sial tak kaji cenah. Nipu tamu kos gitu atuh. Suatu enggak ngeunakeun. Nah iya petakeun kurang. Kakak emang di kamana ka haji? Ka haji ulah diganggu. Nek di kamar bae ieu ka masjid geus ka waktu nek maca Quran sebab Quran teh kapan diturunkeun unzila diturunkeunana dina bulan Ramadan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Jadi abah lagi sekolot yang mendek metak bae jacak kiai ge ai puasa umum mah gampang tak ieu mah puasa ulah loba dedeulean dedengean aambean omongan raragapan jeung lelenggan kan hese ai kaluar mah geus abah mandek di jero kamar bae eta mah memeh der geus ka sorga teh jalan memeh der geus rohna geus aya di sorga. Memeh der teh geus aya di sorga tamu mun paeh geus moal ka mana ka sorga beta mun geus kos kitu. Ya Allah. Ya Allah. Sebab mempersiapkan diri bungah jasa ku aya da bulan Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadana. Sahaja lemah nu bungah jasa ku datangna bulan Ramadan disambut, dipersiapkan diri urang dek nyambut bulan Ramadan teh ku bunga lantaran Ramadan teh awaluhu rahmah wa awasutuhu maghfirah. Wah, airu itskun minan nar. Oh, lain lalagaan. Awalna rahmat, tengahna maghfirah, tungtungna merdeka tina neraka bebas. Lain lalagaan pantam. Nak dipersiapkeun. Lamun aya kolot nu modal geus kitu indah jasa. Moal ka kiamat asana dunia. Moal ka kiamat. Masyaallah. Dedeulean. Mata. Ya Allah, hese jasa. Di bulan Ramadan teh lain nyaetikan dedeulean endahan nambahan. Nu biasa tilok nonton TV di bulan Ramadan jadi ningkat nonton TV. Bebejana ngabuburit. Emang burit bisa diteangan Gus ya? Jadi kudu diteangan burit make ge burit datang. Kecuali berit. Teangan Gus ya berit karak. Burit bete kudu atuh. Kayak datang sorangan. Oh, lamun sore ti dia motor mobil bru. Di kamarana eta cakola de kapuri. Oh, emang aya nu maca sholawat berjamaah teh naon di puri? Aya cenah kiai heuh. Nu mimpina saha? Nu mimpina teu pake calana cenah. Si Mbak. Boh, budak asal sore baget ya Allah, ya Rabbi. Nanaonan jelema. Barang di deuleu deui aya Ki Hajian. Ki Haji nokolot ka ditu. Nek naon deui Fajir ka mana? Nek bali Ponteng Suri. Lah bohong. Lalu bohong kiai lah cenah tuh. Variasi doang tuh Ponteng Suri ge. Geus barada ngora bae cenah kiai hirup ya Allah kolot teuing di imam mana leunuh di imam cenah lah jangan sakumaha balon tali anginan cenah lambeng. Aki jadi kasurupan kieu. Coba di bulan Ramadan itu ningkatkan ibadah daripada di bulan Ramadan lompangan maningan es tasubur es udang lohor sotor tekudu make sunah tasot assalamualaikum assalamualaikum di dunia keneh deh di tempat sholat udang asar tas asar ge udang maghrib beres geus aman sama puasa kos gitu aman daripada dulu lempangan neulean sagala dada susu ping-ping jeung sajabana maning hees bae geus sama puasa kos hebat jasa geus sama puasa geus aing mah daripada lah bentar neuleun TV minimal komun we geus maning hees bae cek pamajikanna negatem meleh ayo puasa boro-boro sabulan satahun ge kuat tong puasa kos gitu lalu ngomong nini baik urang babarengan ge di akhirat kanyawan ge ieu bata ieu
ayah anunya kelantas bedi hareupeun imah ye baca maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Bapana tuh hebat jasa tuh. Cak mana? Bapak sia tuh keur wiridan tuh. Menang di Cilongok meureun wiridanana. Sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Tuh bener bae. Wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Peureum keneh mah aman. Barang beuntak, masyaallah. Masyaallah. Beda jeung nu di imah tah budak. Tuh kan Bapak sia tuh dengekeun ku sia tuh. Coba aja putih, pasti aja boh hideung amat. Tuh di deuleuh ka mana lompat teh si budak. Oh, asana ka dinya kontrakan tah. Tanyakeun wae. Eueuh deui mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tek paeh teh aki-aki. Tek ku galedeg gitu. Tuh di imah ge kadoana geus teu beres. Atau di deuleuh galagat ku jana ge mata ye deh mata hese jasa ya Allah ya Rabbi lamun bisa urang mun bisa ye lelempangan mata dijaga mangga lamun teu bisa mah teu banding di imah bae geus kolot mah komo di imah bae ngajaga mata ditanya ngaji moal ka itu malah kunaon mata lah ngajagaan mata bae hese lelempangan bae mata mantak deuk di imah bae eta lamun geus ki haji boga pikiran ngajagaan mata geus hebat berarti hebat kuari mah panceuli bae ge embung biasa kosong tina musik embung geus bugu dihareup ngadengekeun TV musik geus TV geus macem-macem kaluar dicocokan gundang gedung dung 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 gundang gedung dung jar ti talebos ge teu jahoeun begitu dek gundang gedung asa henteu naon nya pugu tabrakan goblok sia teh ceuli ceuli masyaallah Yahudi ye pohara jasa ye nyiptakeun kaheureuyan datang ka urang ulah kitu ibadah datang ka ya Allah ya Rabbi ieu ceuli teu meunang pre ceuli kudu terus bae ieu jaga coba mata Masya Allah teu kuat jasa cenah kiai nah lamun teu kuat diminimalkeun nu tadina urang nonton TV datang ke jam 12 datang ke jam 9 bae ke nonton di jam 10 keren jam 11 Hese kau datang ke ulah boga TV mah paeh nyana teu boga TV geus mantep jasa geus mantep jasa kasana aing geus dara deukeut ka hareup lah aing mah geus moal boga TV lah geus TV moal HP moal geus sirup deuk jeung Allah bae tah eta kakarak mantep bu ieu mah kiai kipudoli bae HP boga 5 HP ieu paranti undangan ieu paranti keluarga ieu paranti tatangga nu ieu mah khususon ila ruhi apa yang naon apa Gusti Allah nu eta mah teu meunang aya sasa nu eta asal nu eta berdering kaluarnya ngahapena ge handapeun tangkal kalapa tek raga gitu tak kalapa lamun teu kahadapeun tangkal kalapa ka WC angel di WC puh eta mah sebab HP khususon eta kos kararitu eta kuari teh masyaallah. Jadi merenangan isi nagan nggak makhluk doang ke Allah mati isi. Cik coba di bulan Ramadan mah lantaran Ramadan mah iya bulan muhasabah, bulan introspeksi diri, bulan paranti ngadeketkeun diri urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan coba urang tingkatkeun mata jaga. Duh indah jasa lamun geus bisa ngajagaan mata. Tapak dahar nginum jima puasa umum tapak napaan dedehan tapak napaan dedenyan tapak napaan aambean tapak napaan omongan nu teu puguh tapak napaan cecekelan nu teu puguh tapak tina lelengkahan nu teu puguh tapaan ku urang ulah tapak teh di handapeun tangkal caring bae tapak di handapeun tangkal kayu gede hayang datang keris
hayang datang batu kocak kalau hulunya anu kocak blon eta jelema tah napaan mah jangka herat mata celi irung sungut eta teh hese lain lalagaan lantaran kudu boga maksud nu matak disebutna eta teh puasa khusus berarti puasa thariqah. Dina thariqah makan diistighfaran per anggahota ndek kudu urang istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti hampura mata abdi dek kudu tidak dedelean Gusti nu karasa nu teu karasa hampura Gusti celi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti celi hampura dedengean anu henteu diridhoan ku Gusti boh nu ngahaja boh teu nu ngahaja irung Gusti astagfirullahalazim tina ambean anu dilarang ku Gusti nu ngahaja nu henteu ngahaja sungut Gusti astagfirullahalazim wa atubu ilaihi tina omongan nu dilarang ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja kitu keneh beuteung astagfirullahalazim wa atubu ilaihi dubur astagfirullahalazim wa atubu ilaihi kubul astagfirullahalazim wa atubu ilaihi leungeun suku astagfirullahalazim Gusti tina lalengkahan abdi nu ngahaja nu teu ngahaja nu teu diridhoan ku Gusti hampura Gusti leungeun abdi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi qalbu astagfirullahalazim wa atubu ilaihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin anggahota deuk wudu bae ku urang diistighfaran kebal deuk wudu teh tarap awal modal kedek berangkat salat nageh di istighfaran di astagfirullahalazim wa atubu ilaihi mata astagfirullahalazim celi astagfirullahalazim irung astagfirullahalazim tarap awal norekat teh koski lain zikirna zikir mah dilagu-lagukeun ge babari aya cau gede kebal ambon gua lada teh kieu aju dinusugi bobo ki kebal bae sial tah guru torekat blon babetkeun habat torekat kos gitu ieu bohong lamun nyala di bon diundang kanu sugi ilallah nage buleud la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah diundang bae kanu susah ilallah la ilaha beres kieu pan sagadeng amat berakatna letek torekat si kos kitu ieu tah torekat tah mulai ikir carita supaya orang puasa narada mantep nurutan baheula atuh nurutan baheula dek salat mulai ti jalan kene astagfirullahalazim Gusti mata hampura geus moal atuh jakeur menta hampura mun aya awewe di deuleu mah nya istighfarnya deuleu astagfirullahalazim bagus amat astagfirullahalazim Gusti ciciptaan Gusti di mana eta sih tempatna Gusti astagfirullahalazim ye cak Allah ku galedeg sia meureun tah hese cantelkeun ka Allah karak bisa ai kitu mah ngahaja-haja capek mantap kudu boga heula aturanana mulai ku ari geus jageus diistighfaran meureun geus aya sabulan 2 bulan 3 bulan timbullah bakalna isin al haya minal iman isin ketika urang neuleuh awewe nu diharamkeun ku Gusti Allah lain mahram isin siapan istighfar bae pan dideuleukeun teh Gusti astagfirullahalazim itu kene dedengen ketika ngadenge musik-musik pan sia geus istighfaran bae ka aing aya geus berarti ta Allah teh ngabimbing urang ulah tuh seakan-akan kitu ulah tuh henteu atuh Gusti di sanajan nyana aya di nightclub sanajan nyana aya di bar sanajan nyana aya di tempat musik kulantaran nyana geus dibimbing ku Gusti Allah atuh nyana-nyana urang-urang henteu Gusti abdi mah Gusti henteu hampir teu gadenge bae jadi letikeun pan musiknya tuh ya nah mulai itu hari terus we dek sare istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi memeh bismillah astagfirullahalazim Gusti ti mimiti abdi hudang datang ka ayeuna maot tampura Gusti mata sedengkeun maot eta kapang kembang paeh lamun kebenaran ku Gusti teh dihudangkeun di terus maot Gusti abdi marela asal dosa-dosa abdi dihampura sakabeh guna ku Gusti lantaran jahirup ge ayeuna mah nambah dosa majang naon Gusti
dosa mau masalah Gusti Hampura mata Abdi Gusti Celi Abdi meme Abdi saret Irung Abdi sungut torekat teh praktek itu tanah nu hese lain norekatna lain zikirna gampang zikirna mantak ieu pendidikan torekat nu eueuh kuari barang kamari ieu baca norekat wauh jeung tatangga barang geus norekat teh wauh jeung tatangga emang kudu kitu kamari mah kerja norekat teh nyana someah sok nanya barang kuari norekat jadi kejem man jadi kieu sih torekat kamari mah kerja norekat nyana dahar biasa bae barang norekat jadi 5 piring jadi kieu kabalinger ya iya tah pendidikan praktek nanu hese ge diasup-asupkeun bae torekat gaji henteu cilaka guruna disiksa lain lalagan lantaran mere peso cukur kaorok peso cukur mah jang nyukur di dia minimal nu handap ting ada lain jang ngeuretan bawang peso cukur jang ngeuretan bawang kakeureut sia peso cukur mah jang nu geus lihe nyekel pesona iya main asup-asupkeun bae pedagang teu mondok asup torekat pegawai teu masantri deui asup torekat pejabat teu masantri deui asup torekat gede hulu siang kena nomor kopeahna ge 50 nomorna ye sabarugan kumaha nu hese pendidikan praktekna iyalah didenge-denge teh torekat teh kuari mah aya perguruan torekat sakumaha penca torekat mah makin ngaguruan ka dituna makin ketika deuleu makin digaibkeun urusan rohani urang lamun nahanan mata teu make rohani capek geura ketika urang neuleuh awewe jabirahi urang teh naek komonor urang Lampung manu putih teh nu bibirna beureum teh masyaallah beungeutna anu ngadaun seureut teh ya Allah ya Rabbi adatna nu gede teh saha coba nu teu kuat jabirahi tama naik sorangan tama birahi naik sorangan otomatis deuk dihalangan kumaha hese urang resep jasa ka jaipongan resep jasa urang teh ka keliningan resep jasa urang ka degung resep jasa urang ka rock and roll resep jasa urang ka kitu dangdut resep jasa urang teh ka jazz nempel ka ceuli langsung nu dipake ka resep urang deuk saha nu nahan tah mah moal bisa tah mah ka resep dipaksa ku urang kita ulah dedeket moal bisa boro-boro keur lain salat di jero salat urang keur salat Allahu Akbar aya tukang es dangdutan tukang es sial jasa deh musiknya dangdut tukang es blot tukang es nengong nengong nong nong nengong 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 cek urang teh lagu omat tah nengong 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 urang kagarak datang ka Goiril Magdubi nengong nengong heueuh omah kajen ku kumaha nengong 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 jangan musikan sia mah sia goblok teh budak musik nyanyian instrumen berarti teman kunaon ngomong kos gitu tuh tolol ke salat saya nu bisa ngahalangan moal bisa ayo pendidikan ruhani nu bisa ngahalangan nu tadina di zikiran ku urang kemudian di istighfaran setiap saat awal daripada berangkat norikoh teh istighfar supaya urang belajar istighfar tidak belajar supaya bisa setelah bisa supaya jadi ahli setelah ahli urang geus ngeunaheun bakalna jadilah makom istighfar teh disebut makom tobat tina 9 makom nu pertama adalah tobat eta bae heula ulah waka mikiran selanjutnya makom tobat bae nobatan ieu heula tah dedeleuan dedengean ambean omongan beteng dubur kubul leungeun suku leungeun gol bu mulai geus ti dinya tah kuari neuleuh motor Mio bagus amatnya warna hejo jambu mantep sabaraha duitnya eta mun ngridit DP na sabaraha kada DP na sabaraha 500 tolol jagoannya na ngridit berarti bego teh budak buka kaisi dulu. Tah, eta kan tina dedeleuan dari mata turun ke hati. Mulai urang resep ka Mio eta lah nu ngahalangan antara urang jeung Allah.
naik kurang kuari kaapan sasebara duit setan timbul joro-joro ka jero hati halang-halang leuwih gede urang ka Allah lain beki deket ka Allah teh beki jauh kehalangan tadi maka karakumio kuari manggeus ku apansa naik deui ka Innova naik deui makin loba nu dipake karesep urang makin jauh urang jeung Gusti Allah torekat eta jang nyingkirkeun eta lain beki norekat ka dieu beki wah-wah para jasa malah asup torekat nage mayar deui torekat si kudu bayar heran ning mah mahar 100 gram sakumaha hikmat hikmat tuh kos kieu mah hikmat papan ilmu jurig tah mah kos itu torekat mah ilmu ka Allah neuk ma'rifatullah wa rasulih mah neuk hayang boga nur ilahi tah lamun urang kuari ngahaja-haja meurumkeun mata capek aki-aki tita ulah lain-lain mahram jeung nini-ninina ya naik mobil hebe nu geulis neulekeun da kitu mun teu ku nini-nina dikitukeun heuy aki-aki neulekeun kos kitu bae normal nih normal pantas aki-aki aduh lah ngapa aing beberangkatan jeung sia teu bebas hirup aing deuk saha bisa ngahalangan sebab ruhanina can dididik daek kukumaha ge daek bodar hese bae dipereumkeun kumaha hese bae ditorekeun kumaha hese bae naon sebabna sebab lu berangkat kos kitu bae ruhani sedangkan ruhanina can dididik ketika nya maksakeun aya awewe geulis perem capek kaduhung amatnya tadi ka mana leumpang nanya di dalam oge blon kan capek jana barang di dalam waduh semampai itu tadi bae di leuleuh bah tekan eta capek ruhani lamun teu jeung ruhani mantak eta norekat teh ya tah mulai di zikiran la ilaha illallah kadina istighfar di makom tobat bae heula mata hayuh bae istighfaran heula datang ke terasa urang teh ketika aya awewe cak Allah seakan-akan atau cak bisikan hati orang haram teu dideuleu ketika aya musik haram mulai didengekeun teu didengekeun aya mah aya sabodo geus bae jadi urang ke deuleu awewe teh kos deuleu kadal kumaha kadal aya eueuh teu pernah aya nu rindu ka kadal jelema aing rindu kosa ka kadal eueuh jadi anggap awewe teh kadal ulah diomongkeun hei kadal ruhani mulai tuh ajupan tengah peuting zikir nage geunaheun saat batur keur pula sare urang mah hudang jadi titah mulai la ilaha illallah teu aya nu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah tina nu aya nu dimaksud angin Allah mulai kuari deuk ka mana ente deuk silaturahmi maksudna deuk ka Allah zahirna silaturahmi maksudna deuk ka Allah lain maksud deuk neangan susugan we cenah silaturahmi ka murid masugan aya nu mere nah geus lain ka Allah geus kiai bangpak nu kos kiai mun aya kiai deuk menta ka murid kiai bangpak nu kos kiai blon tama kiai ieu baca dajang majlis tinggal majlis kiai blon bangpak tama bangpak teh bangpak teh heuh bangpak geus warwani atuh kos kitu bangpak ngaranna nah mulai ka Allah ieu mah adapun engke nya dibere urusan Allah deuk ngariung deuk ka mana ya deuk ngariung maksudna naon susuganan nyeputnya maksudna susuganan yang melibat mobil kiai bangpak teh kos la ilaha illallah eueuh dimaksud angin Allah deuk aing mah deuk dakwah deuk ngajakan jelema deuk dika Allahkeun adapun mereknya na urusan Allah tah aing mah teu maksud kos kitu sebab sapopoena la ilaha illallah eueuh dimaksud angin Allah eueuh dimaksud tinu angin Allah silaturahim lillahi taala dakwah lillahi taala naon bae lillahi taala Allah nu dimaksudna ketika aya kecenderungan kana lain Allah isinnya na astagfirullahalazim Gusti hampura abdi nu dibabaca ku abdi zikir la ilaha illallah teh aya nu dimaksud aing Allah tapi geuning kecenderungan abdi teh ka lain Allah kada damelan Gusti ka makhluk teh ka dunia teh hampura Gusti astagfirullahalazim tuh unggal poe teh kos kitu teh terus bae unggal poe
mulai ku hari mual berat ketika neula awewe dilarang, ketika aya musik dilarang, ketika aya omongan goreng teu bagus pan dilarang. Jadi otomatis ngeunaheun. Nah, kadanan atuh urang ku bisa mah ieu mah atuh urang meniru-niru bae. Numatak umumna puasa model tadi naik beka puasa khusus hese dek ngajagaan mata, ngajagaan celik, ngajagaan irung, ngajagaan sungut, leungeun, dubur, kubul, suku hese bagi nu lain makom nama sam najan dipaksakeun tetep hese bae ngan tetep urang mah paksakeun bae. Tapi anu geus biasa mah tuh babari ja TV teu boga, HP teu boga, ketika aya nu liwat ieu tuh liwat-liwat jana tuh aing mah aing namanya nyana. Nyana keperluan nyana tuh aing kunaon haju aing neuleukeun nyana karugi-rugi mending nyana haju nawaran nyana dikawin mah ku aing henteu nyana dideleukeun ku urang haju nyana neuleukeun deui haju barang nyana nawaran kula ge bogoh ka Mamang Haji ai Mang Haji Daek mah deres mun kitu mah mun haju nyana teu bogoh deuleukeun bae aing teu bogoh teu naon urang nya doraka nyana teu bogoh pan dora jadi mah rugi 12 eta kos itu ye nyana bogoh henteu haju urang dideleukeun nya haram nya teu bogoh. Otak pasang atun ji, otak ji pasang ji. Ya Allah, tah deres jana bogoh, ieu teu bogoh. Tapi lah urang selalu kasih nikmat. Atuh nyana urang-urang. Atuh geus bae. Sebuah masalah. Ngeunah. Aya naon ngeunah. Tah, geus. Geus tah mata geus bisa dijaga ceuli, geus bisa dijaga irung bisa. Sungut bisa kuari kecenderunganna ka Allah nikmat mun maca Quran teh ngeunaheun lantaran kabeh hahalangna geus disingkirkeun kuari maca Quran teh nikmat teh lain suara lain lagam tapi nikmat teh asa ngobrol jeung Allah lantaran ieu teh wahyu Allah ngeunaheun geus bung ingkah urang dina Al-Qur'an teh Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim ngeunaheun cenah hate urang teh pas jeung Allah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Komo urang bari tadabbur makana maknana keur carita henteu geus geunaheun jas. Komo ditadaburan maknana mah ketika aya ayat-ayat misalna surga urang menta ketika aya ayat-ayat neraka urang ta'awud ketika aya ayat-ayat anu barokah urang teh menta ketika aya ayat bayat anu masa cilaka urang isti'adzah terus bae kitu jeung kitu ngeunaheun urang maca kod di dinya lah bakal nyambung ruhani urang ngan masih keneh endap-endapan kuari ditingkatkeun deui kuari urang kakelelembutan nah beki luhur puasa urang teh lantaran narita di mah ngajagaan tina dahar jeung minum jeung jima umum kuari mah ngajagaan anggahota khusus tah kuari mah ngajagaan teh tina hate poho ka Allah ulah aya poho per detik nage ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa gitu? Bisa. Iyalah disebut puasa hakikat. Pohonna ka Allah. Maksudna ka Allah teh Allah lain. Kumaha sih? Kieu. Maksudna urang hirup dihirupkeun ku Gusti Allah ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Gusti Allah kuari urang teh ayeuna mah lempang dilempangkeun ku Allah didiukkeun ku Allah. Cicing dicicingkeun ku Allah robah dirobahkeun ku Allah bentak dibentakkeun ku Allah pereum dipereumkeun ku Allah ngadenge didengikeun ku Allah jadi kabeh otomatis 5 bakal nata dina hakikat teh mun dijabarkeun teh mun urang nyaho ka nu 5 geus diarahkeun ku urang nu 5 eta teh ka Allah kabeh. Jadi geus eueuh ti luar Allah kabeh ge. Urang kuari diuk inget nu ngadiukeun Allah seakan nu diuk teh ieu teh Allah jan nu ngadiukeunna ge Allah. Urang leumpang dilempangkeun ku Allah teu inget ka diri urang nu leumpang. Ja aya disatukangeun urang nu ngaleumpangkeun urang. Pan urang teh ieu teh kaasupkeun kana sifat Allah Al-Jabbar. Jabbar teh maha maksa. Urang dipaksa kuari ku Allah. Hirup sia. Hirup cakaing hirup dipaksa ku Allah. Bahar tedar hirup bae cak aing hirup sia isuk pageto pae sia
siap mencoba ke rumah sakit yang hirup baik pemaksaan Allah kuari teh orang dipaksa tita hirup ku Gusti Allah ulah rasa orang hirup teh nang maksa Allah hirup sia bari sia teh jauh datang ka ira hirup sia isuk pageto buat isuk buat minggu hareup buat bulan hareup buat tahun hareup dipaksa ku aing coplok sia roh sia pae cak aing pae muriang teh muriang cak aing pae dipaksa bae sangu lo bakal pae duit lo bakal modal jabatan di sana kene koit pae geus pokona ya mah sehat kene is dead modal sia pae sia kuari urang dipaksa titah hirup ku geus hirup sia mantak urang kudu nginget-nginget hirup urang ieu hirup urang teh pamere Allah titah di ka manakeun lihat titah di ka Allahkeun salila urang hirup teh bebe dicabut nyawa pae ngarade dipaksa ku Gusti Allah urang kuari dipaksa hirup sajroning hirup diberi ikhtiar jang kaum awam ikhtiarna iyalah nu kurang kudu digunakeun ikhtiaran pakai ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturanana nu mantap dina puasa teh istimewa jasa kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu jelema anu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul bisilatihi maqwatil mustaksar wajeng ya ayyuhal mu'minun jelema anu ariman kutiba alaikumus syam dipardukeun karanjeun kabeh puasa bulan Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum lain umat kuno kuari bae dipardukeun puasa teh ieu ge umat nu baheula ge dipardukeun puasa zaman Kangjeng Nabi Isa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Musa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Ibrahim umatna tita puasa terus satangka Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Daud kobe umatna teh aya paruasa kama kutiba alal ladzina min qablikum lain urang bae nu tita puasa jadi puasa teh ieu teh syariat nu baraheula ngan nu baraheula mah puasana beda-beda aya anu puasa teh ti asar datang ka jam 12 aya nu ti asar datang ka subuh aya nu ti asar datang ka asar deui kebal tah ti asar datang ka asar deui tah aya anu puasa teh ti isuk datang ka tengah peuting eta mah umat-umat nu baheula umat Kangjeng Nabi urang mah minal gurub minal fajri ilal gurub ti pajar datang ka gurub iyalah umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah tungtungna nu indah ge la'allakum tattaqun berhikmah puasa teh jelema bakal jadi tararakwa aduh ieu lain sambaranna tah hikmah tah la'allakum tattaqum manawa aranjeun kabeh teh tararakwa sieun ka Gusti Allah imtitsalul awamir wa tinabun nawahi nu mataksup ka bulan puasa nu galak jadi henteu la'allakum tattaqun anu pelit jadi tambah pelit la'allakum tattaqun nu pelit ke di bulan puasa mah masyaallah leungit kapelitanana nu sugih bulan puasa mah beuh ajar jasa barahan jasa masyaallah karim pohara nu tata dina galak ka pamajikan di bulan puasa mah ditahan moal aing moal nyarekan ke sawal karak aing dar-dar deui di bulan Ramadan mah la'allakum tattaqun supaya maneh takwa istimewa jasa mantak aya hiji jelema hayang ka hiji awewe embungeun awewena embungeun bae embung jajore meureunana awewena mah geulis tur aya pendidikanana aya pendidikan mangan jore beungeutna lain beungeut jelema beungeut perang aya teh jelema teh nu geus kitu tah embungeun awewena dibawa puasa Ramadan tanggal 20 disuratan ku awewena ka nu kamari ka abdi SMS teh mika leuleuheung ka abdi lah abdi ayeuna menemah bae ai kakak nyaan mah ka abdi bade meuleuheung ka abdi lah deuk naon deui atuh jahirup mah moal kebeli di dunia adapun kurang bogoh abdi bisa maksakeun ka kakak kuari mah abdi jadi bogoh 1000% loba amat tah si budak kunaon yang di SMS teh di koneng kamari teu bogoh aja kuari jadi bogoh eta ka kula jadi karunya meureun ieu lah hikmah la'allakum tattaqun ambo budak teh santri meureun nyung SMS-na tata tadi udah teu daekeun tah mentak lamun aya lalaki hayang ka awe teu daekeun antepkeun puasaan
puasaan pokoknya nama sabar peke 7 bukannya make cabai rawit maksudnya naon abeh pahang lah kemana lanjut suhut orang nu pahang engke nyambung ka ditu engke nyana panas gelisah ya minimal sungut pahang lah sanajan nyana teu gelisah ge pahang-pahang atuh sungut tuh pas pelet eta pas pelet siapkeun 7 batu teuneun di hareup bismillahirrahmanirrahim Allahumma layyan qalba sarwiti bintasan kama layantal hadid fi Daud bin Nabi Daud alaihi salam Allahumma kama layantal hadid layyan qalba eta ngan panjang kene moal diteruskeun kudu direkam pan artina Allahumma layyin Gusti muga ngalemeskeun qalba di sarwiti kana hate si sarwiti kama layantal hadid sakumaha Gusti ngaleuleskeun besi li Daud alaihi salam ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam lamun besi bae bisa leuleus ku Kangjeng Nabi Daud atuh sapiraha teh layyin qalba sarwiti Gusti puasan buka cabe rawit sakil ilag bae jam 12 beting cokot batu dan bismillahirrahmanirrahim arahkeun ka Imah Sarwiti Imah Sarwiti mah Cikupa berarti arah wetan bismillahirrahmanirrahim Allahumma fa tah mun ragag tah batuna bleg nyana ngarenjak teh Sarwiti guys eta malam pertama karena ngarenjak doang ieu la'alakum tatakun ieu siapa gua asih wirid kedua kali Allah panjang direkam ku sialah aduh beres tiupkeun deui ke jam 12 batim bismillahirrahmanirrahim fa sarwiti blum kerenjangnya bentanya nah mulai teu bisa hesta malam kadua mah ya tilu berarti itu qala Yusuf li abi abati inni ra'aytu 'asharu kawkaban syamsa wal qamara ra'aytum sarwiti zae la'allakum tattaqun je lalawara leles ujianna hatena ujianna awewe kakarak 3 peuting geus jae doh kaopat peuting mah nyana geus mulai leumpang keluar asa kadeuleu bae euy daed aya ucing ge euy daed ucing daed sia mah rarasa aing jaed bae sakeun geuleuh jelema kasep amat itu sakos ge jaed bae hei si kabeh jaed bae sadunia nu ayangan jaed doang weh lain lalawara eta kos kitu masyaallah nah ieu mah kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun manawa anjeun teh takwa sieun ka Gusti Allah nu mantak haju dijaga ku urang aya nu ngajaga teh datang ka teu dahar teh nginum teh jima doang aya nu ngajaga teh jeung anggahotana mata cili irung dan lain sebagainya aya nu ngajaga teh jeung kecenderungan hate ulah aya resep kana bangsa duniawi manehana nambani datoriko mun aya resep bae batal puasana mungguh nyana ai urang mapan kuari teh puasa mun dahar nginum ngahaja dahar nginum ngahaja batal jima ngahaja batal geus puguh tah makabehan kuari mah jelema nu bertoriko kuari aya kecenderungan hate resep jasa ka baju nu itu batal puasana resep amat samping nu itu batal puasa resep doang resep batal komo ngahayalkeun ieu mah tuh buka beuh lamun jeung ponteng suri diaduk-aduk ke jeung kalapa di kalapaan di siropan siropna nu putih teh masyaallah urang haju keur dahaga dibantu ku eta celecep berenana nikmat jasa tah batal jasa tah puasana batal tah urang lamun dibatalkeun puasa kos kitu urang batal teu puasa urang mah kambehan tah urang mah mata puasa umum puasa kos kitu mah hese lain lalagaan
latarannya nama geus dijagaan pacak Allah teh pan sia geus dijagaan geus disiparan mata teh cilit teh dan lain kecenderungan hate teu meunang kasalian aing urang saka duniawi kos itu batal berarti lain ka aing kan ketika sia neuleuh dahareun sia resep atuh pan teu ka aing batal sia puasa sia ketika sia neuleuh pakaian atuh pan eta bakal pakaian lain ka aing batal puasa sia mun urang dibatalkeun kos kitu atuh puasa kabeh mata kieu mah bangsa puasa rorongsokan kabeh rorongsokan nyaho teu rorongso limbah mah panatuh bo didinya epa dihijikeun jeung segala plastik jeung besi jeung wah dihijikeun ditimbang dirut bae geus kabeh kurang saeutik mah puasa bodoh nah ieu bakalna ieu rorongsokan ieu puasa ieu basa limbah ieu geus eta urang teu ngitung-ngitung kumaha-kumahana pembatalanna teh anu tadi teh bae urang mah nu syariat tah batur mah geus datang ka dinya nu mantak embung ka mamana yang di imah bae di imah teh indah sebab jeung Allah ngeunaheun jasa masyaallah karim deuk maca Quran deuk maca sholawat deuk zikir nyambung ruhani jeung Allah ja puasa mah sabenerna mah lain awak puasa mah ruhani sebab di dinya ge la'allakum takun ari la'allakum tatakun teh ruh anu ngajaga kana paharaman nu ngajaga kana kitu panyegahan Gusti Allah anu ngalaksanakeun perintah Allah eta kapan kekuatan ruhani la'allakum tattaqun geus urang lamun kasakadar nyaritakeun teu dahar teu nginum eta mah pagaweanna awak lah gampang umumna manusia kos kitu tapi nu hese mah ieu tah la'allakum tattaquna ruhani ketika urang neuleuh anu dipake ka haram ku Allah ruhani urang lantaran geus dididik nanaonan neuleuh kos kitu untungna geus bandingan dikaallahkeun ketika ngadenge nu diharamkeun ku Gusti Allah nanaonan ngadenge nu diharamkeun ku Gusti Allah maning diabaikeun kitu keneh sungut kitu keneh leungeun kitu keneh suku dan lain sebagainya ku ari kecenderungan hate teh sangat dijaga ku ari tuna kecenderungan hati maulul mailul qalbi tina bangsa duniawi jeung bangsa makhluk dijaga luar biasa nu mantak makin bulan Ramadan ahli Allah makin diimah bae nikmat diimah betah teh sakumaha tadi tah uruskeun urusan di dapur dan lain sebagainya nya nangis ka Allah bae ai puasa khusus puasa ahli hakikat ieu mah geus hese jasa sakabupaten hiji ge boa saprovinsi hiji ge boa ngan aya mah aya jelema anu selalu ngajaga ketika menang nikmat lain neuleuh nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat ketika dibere musibah lain neuleuh musibahna tapi nu dideuleu nu mere musibahna ketika manehanana dirobahkeun lain neuleuh robahna boh diri boh batur neuleuh nu ngarobahkeunana ketika dicicingkeun lain neuleuh cicingna tapi neuleuh nu nyicingkeunana ketika jelema ieu kitu makhluk ieu dan lain sebagainya kabeh dalam dunia ieu rupa-rupa lain neuleuh rupa-rupana tapi neuleuh nu dirupa-rupakeun 5 lamun ku urang hakikat teh kos kitu tabal kaluar tili perguruan di Indonesia di luar Indonesia sadunya 5 bae ketika aya nikmat urang ulah jauh-jauh ka batur ka diri urang we geus teu neuleuh nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat Allah ketika urang menang musibah lain musibahna nu dideuleu nu mere musibahna hiji bae Allah ketika urang robah lain robahna nu ku urang dirasa jeung dideuleu nu ngarobahkeunana ketika urang cicing lain cicingna nu mere cicingna lah nu ku urang nah etalah tah lamun urang geus selalu ka dinya hakikat ngaranna hakikat sok bae geura-ge urang terus bae ka dinya ngan eta mah sakadar nyarita doang moal bisa nu bisa teh para rasul nu bisa teh para nabi kabelah dieuna kutubul aulia anu geus kabeh dikaallahkeun lain Allah-Allahan mah ketika zikir nah silakan timimiti la ilaha illallah kuari dikopikeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mantak kulaba eta ngadenge nu zikir teh lantaran teu guguru hese nah kukula osok di bejaan lamun lambat jabarkeun kan aya muktamar zikir
la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jabarkeun hakna la ilaha illallah urang deuk lambat mah kajian sorangan ge kopi ge sarua la ilaha illallah di hate ge sarua la ilaha illallah ketika urang deuk rada cepet lantaran kadorong ruhani ngadorong cepet kan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sukunkeun hakna ulah la ilaha illallah la ilaha illallah kabet aing mah ngadengena la ilaha illallah hayang nampilin teh budak la ilaha illallah guruna deui kos kitu guru torekatna berarti kan lancan ke guru nu asli kabet ngadengena kabet mata kata teu beres kos kitu sukunkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sok kencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngeunaheun coba dikencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah sakumaha ngaragaji la ilaha illallah goseng puyeng cenah ahli torekat zikir kos gitu enggak can bisa komo praktek dan saraga sajabana ieu dibejakeun geus supaya hati-hati ulah babari norekat mondok roto torekatan mondok sia mah norekat teu dek mondok hese aing mah ieu kuari di Cisoka aya torekat di Belaraja aya torekat di dieu di Curug aya torekat puyeng aing mah ngadenge torekat ayo jelema da kos kubasi lintuh jelema mah atuh beuki dahar eta lah malah kudu disumbang guru torekat teh puyeng aing ngadengena zikirna ge teu bisaeun atuh zikirna gandeng jasa zikir mah teu gandeng-gandeng jaruhani teh ka Allah deg gandeng ge ketika halkohan setahun sekali dititah jangan narik-narik anu encan pernah supaya katarik sebulan sekali mundek halkohan ge kudu khusus teu meunang kacampuran kudu sejen halkohan torekat nah ieu mah bau asal magrib eta sih nu edan apa naon zikir nu edan tah mah kos kitu zikir ge edan tah mah ulah dituturkeun ruhani torekat makin ka ditu nama geus teu gideg-gideg acan torekat pertama jang narik-narik la ilaha illallah geus bisa mah ruhani geus ka bisa mah urang asa di mana engke asa kalimu kos endog urang beubeureummna aya puputihna aya puputih ka dieu Allah ka ditu Allah atuh geus bahkan teu baca la ilaha illallah ngahaneng meng kene kos kopo dewe eta ngeunaheun jasa tanggeus datang ka dieu ngeunaheun geus teu la ilaha illallah lain aju geus aya mun aya di lembur kos itu gantung neangeun polsek gantung jeung kapolsek na gantung sasar maksudna jalain kitu lain ih kumaha sih itu hese kita dita istighfarna terus ya makin kali itu makin izin makin bungkanya hoan bantah kali itu nama aneh guru torekatnya kadang-kadang make lepis mukanya hoan make tudung kali itu nama make iya dan kadang-kadang belangkon atau kadang make barang di Jawa teh kadang-kadang tudung naon bari Jawa teh laken dan mantak di lumur bos aya anu make lepis make laken eta guru torekat Canggis, itu beda sorot mata anak. Lain deh, ikir cerita. Nyana mata, lamun geus datang ka hakikat puasa teh geus lain mikiran dahar nginum pake, lain mikiran jima lain. Ieu beusi hate robah, lain ka Allah. Tuh, ya bibelut mah kos gitu. Jadi jada beragat, coba cegana teh mungkin takut lambat, jadi terserah di dia mau ditutup aja. Tuh banyak apa ya guys tutup. Salah. Ya, tak iyalah naon gitu kan. Urang keur carita. Ieu supaya hati-hati. Artina eta kos kitu teh hese. Jadi geus ka Allah bae ketika nyala lempang lainnya nanu rasa lempang asa aya nu ngalempangkeun.
robah asa aya nu ngarobahkeun Allah geus selalu ka Allah diuk asa ka Allah asaku Allah geus Allah berarti Allah ka Allah ku Allah ti Allah ka Allah ku Allah kitulah ahli hakikat geus jana manyana bae ngan geus kos kitu ke geus moal bisa campur hese sebab embung robah hate teh teu bisa kadesek teu bisa katitah teu bisa kumaha nyana bae ngeunah nanyana ka Allah kumaha nyana bae geus hese nah ieu lah geus teu bisa kos gitulah urusan-urusan ahli hakikat tapi anu bisa ngendalikeun henteu model Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ahli hakikat ngendalikeunana biasa luhur jasa berarti Abu Hasan Asy-Syadzili biasa bae terkendali Imam Syafi'i madzhabul arba'ah para ahli-ahli hakikat terkendali biasa atawa guru-guru urang anu geus datang ka hakikat biasa bae. Jadi tergantung jelema-jelema nalah kuat apa henteuna. Ketika anu teu kuat pasti di bawah. Datang nyana ka hakikat ngan tetep teu kuat. Nyana embung terasa dikendalikeun sehingga teu kuat handap kene. Sanajan nyana geus datang ka hakikat. Aya nu geus luhur mah biasa bae. Jadi gerak Allah bae ketika der tadi itu gerak Allah, ketika der kade gerak Allah. Henteu asa terkendali ku lain Allah. Ieu mah keur carita hese urang nyaritakeun puasa khususul khusus eta mah puasa para rasul, puasa para nabi, paling puasa para kutubul aulia. Puasa-puasa nu biasa paling datang ke puasa khusus. Nah ieu keur carita meraih tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bisa diraih ku setiap manusia ketika nol hatena. Nu puasa umum bisa ngaraih Lailatul Qadar. Nu puasa khusus mah komo, nu puasa khususul khusus mah geus teu kudu caritakeun. Puasa umum ge iraha nolna. Ketika di nolkeun biasa bae nu umum ge japa mere Allah tah mah. Aya jelema karyawan menang Lailatul Qadar, aya kiai mah teu menang-menang Lailatul Qadar. Aya karyawan mah geus bae ngan pasrah ka Gusti Allah jahirup sakikieuna. Der bae di nolkeun kabeneran Lailatul Qadar malam eta ya menang. Aya kiai mah mikiran pan ieu murid nu daratang sih. Sial, unung zakat fitrah bego ya murid. Atuh kahayang aing mah marawa bingkisan atuh. Eta mikiran kos kitu bae Kiai Ondo teman. Jauh tah mah kemenang Lailatul Qadar tah kos kitu. Tah, napaan mata, napaan ceuli, napaan irung, napaan sungut, napaan beteng, napaan leungeun, suku, bu, tapaan ku urang kuari. Ulah cenderung kana pamere, ulah cenderung kana dunia, ulah cenderung kana makhluk. Lamun geus bisa kecenderungan orang dijaga di tapaan, plong bakal. Ngeunaheun bakal. Ieu mamikiran mekol urah can aya merenya. Ingeteun teh ka ing lurah ya. Engke bae tanggal 20 di SMS. Kok camat can aya sih? Pae hirup ta camat. Kok bupati can aya sih? Kadanan anti bati pamarentah. Ulah aya kecenderungan anti. Duh, masyaallah. Lamun urang nyaritakeun Imam Malik bin Anas teh ngitu mazhabul arba'ah Malik bin Anas. Imam Malik putra Anas, guruna Imam Syafi'i. Anu Imam Syafi'i mondok ka Imam Anas ka Imam Malik teh dibere surat pengantar ku gubernur Mekah. Begitu datang ke dinya dibaca, naon eta? Ieu surat naon? Surat ti gubernur pengantar bahwa ieu Imam Syafi'i, nama Syafi'i Mekah nek mondok ka Imam Malik di Madinah. Saekeun ku jan, set. Ice. Mondok make surat-surat pengantar ti gubernur. Emang kunaon? Aing memeh nyana datang geus dibejaan ku Allah. Bahwa Syafi'i bakal mondok di aing. Allah geus ngabejaan ka aing make surat pengantar bego ta gubernur. Wah, mau mereka bulu urang mah gitu. Aing geus bejaan ku Allah teh kudu hese-hese. Kamah teh si pangkat pohara amat. Urang mah lamun aya pengantar ti gubernur, wah, jangan kemana mana ya. Sini aja mondoknya sampai saya Bapak kebangun rumah. Ini gubernur kan ini pengantarnya. Wah, kiai neraka tuh mokos itu. Imam Malik ku susah-susah nanya nama. Padahal mah pedagang Anas saya. Dilanjutkan ku Imam Malik dagang. Lantaran hatena euseut dikesekesan kana dunia, dagang mah dagang lantaran teu dipikir aya rugi. Dagang mah
dagang tadi pikir rugi. Sebabnya nama terus baik ngaji, ngaji, ya otomatis dagang dengan sakicok rugi beak kabeh. Eak geus we jadawan ngaji bae peuting ijtihad, ngaji jeung santri termasuk Imam Syafi'i tah. Ngajoak urang dapur. Euy. Kuna beteung. Pamajikan jeung anak ngajoak ieu waduh kumaha cenah ieu gaji mah gaji bae teu ngebul. Atuh pan aya geus beak jualeun geus eueuh dahareun geus eueuh nu deuk dijuali mah kabeh geus beak kabeh. Oh beak kabeh. Kaluar Imam Malik kenteng dicokot ku nyana 3 jual ieu jang dahar. Masya Allah eta si ku pohara-pohara teh moal kebel urang hirup. Imah mangke bae di nu itu di alam nu itu pake mangke bae di alam nu itu moal kebal urang ninggalkeun ieu tah imah bakal hayang sakumaha di sorga cek Imam Malik ka pamajikanna jeung ka anakna pakaian hayang sakumaha tuh di negara nu itu kuari ulah di pikiran jualan kabeh pake dahar paeh itu imah urang itu negara urang itu pake urang geus lantaran kabeh ka Allah tuh heueuh atuh coba pamajikan urang nasehatan gitu. Ayo coba ku ente nasihatan. Hei, ulah ngomong nanaon ieu. Kedeung deui urang bakal ka ditu ka mana? Ka ditu ka sorga lah. Terus bapak kolot mah eta sorga. Geus teu bisa urang. Geus ngredit we ngredit. Imam Malik bae teh kenteng. Poe eta, poe isuk bebeja deui eueuh deui jang dahareun, kenteng deui. Bocor teh. Oh masalah cek cenah. Urang mah pindah di dunia ka ditu imah urang itu. Jadi itu geus disadiakeun imah urang, pake urang, sagala urang. Moal kebel. Ieu bocor pindah kan teu bocor di dieu tah. Di imah teh jatupan ka dieu, di dieu bocor ka dieu tah. Hayu bae kan sakur teu bocor mah ka dieu tah. Kitu hese-hese amat sih. Urang mah kakarak ngecelak we ka pamajikan. Woi, tuh. Padahal belah dieu teu bocor. Kurang ditapina atuh geus ulah mikiran nu bocor di dieu dah dasarna cenah teh mah mikiran kanjut doang. Puyang urang. Masyaallah hese jasa. Hese. Duh ya Allah ya Rabbi tuh Imam Malik. Sageus beres Imam Malik lantaran kadenge ku nagara bahwa Imam Malik sakitu hebatna, Imam Syafi'i ge muridna. Tapi susahnya luar biasa diberet 3.000 dinar uang emas 3.000 dinar jang naon eta jang meuli imah jeung kendaraan jeung sajabana tarima ku Imam Malik teu neun hadapan bebedak lawang digali wasiat ka anakna nak abehannya mun abah bae gali eta duit ti pemerintah balikeun deui ka pemerintah mun pemerintah nu ayeuna hirup keneh bikin mun anakna bikin ka anakna bikin deui haram abah anak abah turunan abah ngadahar duit pemerintah moal bisa ibadah nya dengekeun muhun bah teu keubal Imam Malik maot digali dianterkeun deui pangneangankeun kiai nu kitu pangneangankeun coba nu mantap teu maot Imam Malik mah datang ka kuari kitabna diaraji diunggal nagara sadunia Imam Syafi'i teu maot ieu kurang diaji teh Imam Syafi'i seakan-akan Imam Syafi'i nu keur ngomong teh ieu teh tulang belulangna hudang deui nyaritakeun tentang puasa nyaritakeun tentang hikmah puasa teu maot Imam Syafi'i mah Imam Hambali teu maot Imam Hanafi teu maot diaraji kabeh ku sababna teu mikiran dunia nya nama kadanan ku kitu mah atuh ulah proposal teuing atuh puyang biasa tadel Imam Syafi'i sarua bae begitu Imam Syafi'i tira ke Mekah memeh asup ke Mekah boga jana duit cek Imam Syafi'i ieu Mekah teh tanah haram diharamkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala isin lamun asup ke Mekah kudu mamawa dunya memeh asup ke Mekah dibagikeun heula ku Imam Syafi'i ayo datang fakir miskin dan lain sebagainya teu bogana naon kakarak Imam Syafi'i asup ke Mekah aing teu isin asup ka tanah nu dimuliakeun ku Allah teu mawa dunya lamun aing mawa dunya isin jasad di hate aing aya mawa dunya isin ka Gusti Allah persis kos urang ka Mekah kos kitu babakalan teu sakeben teu jadi malah ngahutang deui di Mekah tuh pohara jasa kabang deui ka hutangna oblog goblok tolol ieu urang jauh jasa teh ieu keur carita jelema nu ahli Allah mah kos karari itu
Masya Allah Karim. Nah iyalah dahar nginum jima puasa umum sama kos gitu mah nusok diceritakan ku almarhum abah eta mah nu kos kitu mangarana engke lamun berang puasa haji lamun maghrib nginum nage teh cukup sagelas dua gelas dahar ge pohara nu tadina eueuh diaya-ayakeun ditimbang teh akhir bulan Ramadan teh beuh ngalintuhan nambah 20 kilo. Nah eta mah nu kos kitu marana orai koros. Eta lamun puasa kos kitu puasa orai koros geus moal alakum tatakun teh maka dituna lantaran orai koros mah urang diudag-udag orai koros haju digegel diantepen bae gegel ku sia kuntuna carumplak orai koros mah untu cumplak deui gegel deui geus untuan jogjana cak orai koros mah bangkom gegel anak gabus bancet rada gede ye geus tak kaungkulan gegel bae urang deuleu koros iki sarua ta urang kayak gitu bulan puasa teh ieu naon ye bonteng suri kok anak koros ieu naon deui ye jeruk kok bapak koros ieu naon deui ye poh sagala rupa deuk tarawih engge aja kunaon ye ieu deh napas Bang Haji mah geus kolot meureun aduh teu kuat jasa Bang Haji mah ya napas meureun lain napas meureun sebetulnya kabade eta ku sia atuh jalamun normal mah moal kos kitu ya Allah ya Karim. Nah gitulah ieu keur carita urang puasa tina umum coba rada digeser saeutik kadanan ka puasa khusus rada khusus heula nah kadanan kada khusus mah jagaan 100% mah hese 50% sarua bae pada praktek nama capek bae ngan anu geus terbiasa mah capek ge nya membiasa maksakeun aya urang mah capek teh capek nyan tapi tetep kudu rada dipaksakeun beusi teu kapanggih deui jeung bulan Ramadan engke nu geus kolot mah lah mudah-mudahan urang dipanjangkeun umur jang nambahan bekal ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha nu kusim kuring dicaritakeun nu pas nama penutupan pengajian teh minggu kamari. Kulantaran urang kabehan milih khalifah jang sekup desa jang supaya gampang laporan ketika aya permasalahan maka di Kabupaten Tangerang sekaligus minggu kamari berjamaah tiap-tiap desa ngayakeun pemilihan. Alhamdulillahirabbil alamin dina minggu ieu unggal desa geus boga khalifah anyar nu syukuranana ge pohara aya nu kudangdut syukuranana teh nu kuleno ieu khalifah pohara ieu aya oge nu kumarhaba aya oge anu kumaca syekh aya nu beakeun duit can syukuran ngitung hutang nu jelas urang kabehan bersyukur ka Gusti Allah tiap-tiap desa geus aya pamimpinna nu eta nang milih urang jang ngalaksanakeun sesuai jeung kahayang urang di negara demokrasi nu mayoritasna beragama rapi amat lamun kepala desa anyar nyieun aturan di desana lamun nu teu puasa ditangkep dibawa ka balai desa
dibere duit supayanya mikir jabatur ge parwasa kok nyana mante aku jasa mun kepala desa anyar nyin undang-undang saha nu ngaroko ti berang tangkep prak RT nanu teu puasa pangeulana ditangkep RT masalah nyin aturan-aturan jang kamaslahatan di setiap perdesa abeh suasana na bener-bener suasana islami suasana Quran hingga sahanu teu kabita jaga di akhirat lurah mimpin umat kiai mimpin umat di akhirat diberangkatkeun ku Gusti Allah ka surga Allah Subhanahu wa taala. Geus lurah-lurah nu sejen neulekeun alah eta lurah mimpin umat ka surga jeung kiaina emang boga pagawean naon keur di dunia na hebat amat. Eta nya mah di bulan Ramadan nu teu puasa dibere duit tapi dipepuhan heula kemudian atuh nu ngaroko ditangkep nu dahar ditangkep tah jadi hebat suasanana bagus hingga di akhirat tapi kapital mudah-mudahan kepala-kepala desa nu anyar bisa mimpin umatna sesuai jeung aturanana hingga urang kabeh anu dipimpina ngarasa ngeunaheun di supiranana. Pan nyupiran ge urang aya naik mobil giliran ngagejlug teu direm gurudep. Aya polisi tidur teu direm nganclok. Giliran rata lalaunan. Sia teh supir blon. Taya ge urang di supiran ku kiai ge kitu kene sarua di supiran ku kiai wayah aya geger jalan-jalan direm wayah kitu aya polisi tidur lalaunan direm kok momoan ureuneuh mah jalan jore ditancep bae atuh bisa ngajuru di luhur mobil nah ieu wayah lempeng ngeuna komo pemerintah masohibul wilayah teh ieu dina minggu ieu urang minggu terakhir dina tahun ieu menjelang Ramadan urang kabehan sok ngayakeun penutupan pengajian salila ngalaksanakeun ibadah puasa besi kaganggu puasa urang tinggal urang ngalaksanakeun hasil ngaji urang satahun urang pake di jero bulan Ramadan jeung doa mudah-mudahan urang nu milu puasa tahun ieu supaya didatangkeun deui ka puasa tahun hari sebab nu milu puasa tahun kamari ge aya anu nyeklekan di tahun ieu loba nu teu milu puasa tahun ieu lain bae hiji dua majelis nu sok ngaji di dieu ge meureun puluhan tinggal di tahun ieu nu milu puasa datang ka puasa hareup giliran saha nu bakal nyecrek deui keman deuk ditata ku kula nu mana nu ti heulakeun nu mana nu pandeuri kudu nyogok ka malaikat teu bisa disogok malakal maut mah lantaran malaikat teu beukieun duit teu beukieun dahar teu beukieun teu beukieun sare teu beukieun jima geusnya nama ngalaksanakeun sesuai jeung perintah Allah
Subhanahu wa ta'ala. Urang lamun deuk munggah haji biasana urang ngaji manasik haji memang dianjurkeun kitu. Dek dagang urang kudu belajar heula ilmu muamalah, dek nikah urang kudu belajar heula ilmu mundakahat. Di dieu sarua urang dek puasa, urang belajar ngaji ilmu bagian ubudiyah, bagian anak, bagian puasa. Rub'ul ubudiyah bab puasa. Kangjeng Nabi begitu di negeri Mekah ngalih ka Madinah. Urang Madinah keur ngalaksanakeun puasa. Tanya ku Kangjeng Nabi, puasa naon ieu? Cik urang Madinah, kami nuturkeun Nabi kami. Nabi kami baheula puasa teh hiji 10 bulan Muharram. Tasu'a Asyura na terutama. Kedua dina awal bulan, tengah bulan, jeung akhir bulan. Di Kangjeng Nabi tu kami leuwih utama tibatan aranjeun. Geus Kangjeng Nabi begitu datang ke Madinah puasana puasa Asyura. Tuluy awal bulan, tengah bulan, jeung akhir bulan. Kabelah dieuna Kangjeng Nabi teh ngarasa nikmat ibadah ka Gusti Allah. Hingga ngarasa lalat ngahiji rarasaan diri jeung Gusti Allah. Maka Kangjeng Nabi unjukan ka Gusti hayang teuing umat kaula ibadah ngeunahna kos kaula. Ya Allah, carana kumaha Gusti supaya ibadah umat kaula dina puasa teh dina ibadah kitu umat kaula dina ibadah teh supaya ngarasa ngeunah sakumaha ngeunahna kaula. Oh cek Gusti Allah, atuh piceun hahalangna. Naon hahalangna? Cek Gusti Allah opat rupa. Hiji o'am, dua syarab, tilu jima', opat naum. Numantak lazatud dunya arba'atun, kangenahan dunia nu paling pohara jasa opat. Nomor kahiji at-ta'amu, dahar. Lamun geus teu ngeunah dahar geura siap-siap. Asal dicabut kangeunahan dahar sanggup ka rumah sakit nincak atawa nendang taneuh. Taneuh dijual 1 hektar 2 hektar ngabelaan supaya ngeunah dahar. Geus aya nu beak taneuh, beak kendaraan tinggal saimah-imah. Nah ieu mejeuna keur kagok jasa di rumah sakit geus aya ner-neran kana dahar teh. Alah, imah ge jual kumaha engke bae. Ngabelaan ngeunah dahar kabeh dijual. Kan mentek ieu sing hade ieu ngeunah dahar teh tah. Hiji kanikmatan anu mun dijual ku urang moal aya harga. Dicabut kangeunahanna bae wani urang ngajual sawah, kendaraan, imah, mun meunang mah pamajikan ge dijual. Henteu meunang.
dua sarop ngeunah nginum isuk-isu kurang dek berangkat ngaji ka dieu kopi heula saember mantep mantep ngarokok heula di imah teh pohara geus beres ngopi beres ngarokok pamajikanana mawakeun ketan sapiring metung idahar deui ku nyana tah ieu mah seger cekna ngaji aing ka Cilongok datang ka dieu sebeteuing reup tu disalahkeun mah pamajikan gara-gara nyi haji ye mere ketan loba teuing tangeuna dahar geura nginum masyaallah. Dua izin kapan beda-beda kahayang nginum teh keur ngeunah mah udang sare dibere kopi masyaallah nu sedep susu-susu ya karim nu teh manis geus ngeunah bae geus santri mah isuk-isuk teh cai kerak kamari masak kerakna teu dilokat nah di caian reup HS hudang isuk-isuk teh pan beukah tak kerak diamban ku nyana masyaallah sengit diinum lek oh tambah leuwih ti kopi leuwih ti susu teu percaya ge isukan masak dina kastrol kerakna ulah dipiceun gantungkeun di luhur imah caian sare urang isuk coba ge ku urang inum ujianana sakabeh zat jeung protein kumpul di dinya kan badak santri mah nu kurulin tuh kabeh nginumna cai kerak cek ducan pernah masantren coba aing nyobaan dah coba masak kerak nantepkeun terus caian isuk damban pan bau kieu hangit coba ge nikmat jasa teh aduh masyaallah kara rasakeun santri geus ngomong teh beuceun eta dahar pohar jasa ngaliwet tetep di luhurna lauk peda ya Allah bawangan cabean setik aduh komo di gula jawan setik aju dahar nikmat jasa bebeja ka batu ngeunah jasa atuh emang sakit kitu nanya nama dibandingkan jeung daging ayam segala dengan watu moal kuat emangnya nama bogana ngan sakitu atuh nikmat jasa ya Allah ayo we nu ngadenge bos coba cenah cek santri kos kitu ngeunah cek cadat teh aju diturutan lah jasa kitu bae atuh sia mah loba duit tiganan atuh ulah nurutan peda atuh tambah pelit ngaranna atuh ieu nu jelas dahar ngeunah nikmati Gusti lazzatud dunya nginum ngeunah lazzatud dunya katilu wal jima'u cek bahasa Kiai Ruslan mah dina kitab idkhulu zakat nikmatud dunya salasa faltu tabar naumun wa qublatun wa idkhulu zakar sare nyium jeung ngasupkeun gegending nah eta kalimatad dunya jelema anu komumana ge lelempangan usaha di mana bae wadieun ninggalkeun lembur bahkan ninggalkeun negara ieu jang neangan duit ujung-ujung nama meuli dahareun meuli awewe sakitu di dunia mah geus sakitu bae meuli dahareun ka restoran kawin deui sakitu geus dicabut bae urang teh tah teu daek udang puyeng lalaki kasep jasa gagah jasa sugih jasa tapi boboga anana teu udang teu ceuli datang ka aya awewe nu daekeun bae boro-boro parawana tawarang da bengsrak
atau jahe nini ge moal cek nini aya hudang mah lumayan bae di ome aya ome naon geus jimat ya lazatud dunya mendak di akhir zaman mah bakal loba anu kehilangan kangeunhan jima ya ne bobogaan teu hudang lantaran naon lantaran loba pemikiran di luar pikiran manehanna kaget eta sarap beunang termasuk makanan-makanan nu kuari dingeunah-ngeunah mempengaruhi karena sarap zakar. Taye coba kolot baheula manu dahar nangan saukur jeung kitu naon ngaranna ngan saukur dahar jeung tangkal awit teh anu ngaranna iwung sia dasar osok atunya dahar jeung iwung coela atuh pucuk mede sapopoe ngadaharna sakadar dangdeur uwi tauco genang yen urang lembur datang ke aki-aki barangna normal umur 95 tahun nucak incuna tereh paeh pak mana paeh maot kawin deui jeung rangda anakan deui aki-aki nu zaman baheula masih hade eta. Waduh, eta teh dongkrak antik na pohara. Nomor kaopatna wan naum sare. Ilah lazatud dunya asal geus teu dibere teu bisa hees sapoe sapeting dua poe dapeting nya geus bingung. Ka rumah sakit neangan obat supaya daek sare aya nu geus saminggu teu bisa sare mulai awak narot rot ieu sare teh lazatud dunya anu mentak jaga sare supaya ngeunah terus nikmat terus ku dijaga-jagana jeung ku nikmat-nikmatna lain waktu sare bae ge keur tahiyat ge tahiyat akhir hees wahara tah jelema cak makmum angel amat imam tahiyatna menang doa ti mana meureun Allahumma gfir teh geus terus ini a'udzubika min adzabil qabri geus segala dibaca can salam keneh bae makmum bingung ibu doa panjang jasa ieu mah tetep ditangguhan bae kanyawan kerek cak makmum ieu mah lain doa panjang sial aing dilojokkeun ku imam aing memparit lah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bener ngaca ieu ku nikmat-nikmatna sare lain waktu sare ge jeung kuduna ulah sare tah ai keur ngaji es mah mah lumrah tah ieu keur salat ai keur ngaji es mah mah istiqomah mah masyaallah karim obat at-ta'am wasyarab wal jima' wan naum cuman Kangjeng Nabi unjukan ka Gusti Allah hayang teuing umat teh ngeunah ibadah sakumaha kaula ocak Allah nu opat eta Muhammad fa innaha hijabun lil abdi minallah eta hahalang terhadap hamba untuk melihat mata hatina ka Gusti Allah dahar jadi hijab ka Gusti Allah syarab minum jadi hijab ka Gusti Allah jima jadi hijab ka Gusti Allah naum jadi hijab ka Gusti Allah apaan Allah ngahalalkeun kulu wasrabu wala tusrifu kok barang halal jadi hijab
Allah ngamenangkeun soteh lain kudu ngeungeunaan dahar nginum dipersilahkan tapi jang kebutuhan diri ibadah ka Gusti Allah lain ngeungeunaan daharna dianjurkan halal ku Gusti Allah ngan ngeungeunaan jadi hijab jima dianjurkan jang neruskan turunan ngeungeunaan jadi hijab jadi kumaha kabutuhan urang bae ulah sok diaya-ayakeun ieu mah jima teh wah geus hese nyaritakeun lah hese nyaritakeun aya nu diurut sagala ku di kota aya merekna pijat naon gara ngomong atuh sia tempat kira-kira tak kuari mah di kota terus ke kampungnya ayah merek teu isin-isin pohara jasa ai baheula mah di kota-kota teh ayana di Sukabumi ngaranna Maerot ta eta tah terkenal di Indonesia manuti Sumatera nu Kalimantan kadinya kabeh kuari mah Maerot nanggeus bae aya ge murid Maerot disebar kan aya nu ngamurid aya nu teu ngamurid bebeja murid bae nah ieu teh ngeungeunahannana hijab geus kulantaran jadi hijab atuh supaya ulah ka hijab hamba ka Gusti Allah walidza furridha shaumu syahran ala Muhammadin wa ummatihi difardukeunlah puasa sabulan untuk Kangjeng Nabi Muhammad jeung umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi urang puasa miceunan hijab supaya mantep menghadap ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma ya qadiyal hajat Allah